Laju nama eta budak dikekelek we ku inul bari naon bari barang gawe. Eta guri teu naon teu kok diencakeun. Hayu we budak teh lewe keur teu ngeunah rasa mah boga rasaan pan budak sok ieu rewel betul. Nya keur ngaji ge pan tueuh cenah kekelek anak. Nya keur mah anak apet ka indung geuning nya. Diencakeun kala kalewe nepi ka inul digawe hararese antuk naon? Masak dan sebagainya ngengelek naon? Ngengelek budak, muncul budak cek indungna teh meureun. Geus atuh ulah leweh wae. Kapan nyieun maneh teh hese. Teu isuk teu beurang teu sore. Indung rek digawe ge hese. Biarlah merana. Biarlah. Anjay si emak. Laras kitu, Bu. Nya geura mantak bisi teu percaya tanyakeun tah budak laleutik remaja tanyakeun ka indung maneh geura nya kitu disusuan heuh geura kadinya mantak bisi di dieu aya anak pulatat polotot tanya ka indung maneh nya tah naon disusuan 2 tahun tah nepi ka lambeng kitu tah nu indung atuh heuh rek teu bujrat kumaha indung sok budang peuting nyaku anak nyaku salaki ih leuheung anak sakuat-kuatan ngenyot anak pira kadar anak moal-moal sakabaraha kuat eta bapana nu ngarusak nama bapana gitu betul oh manehana dikatuhu budakna dikencap bapana mung ele barang budak teh pindah ka katuhu emak geuning bau jarcok geus ieu mah ngingetan Neng Rini bahwasana aya rumah tangga teh eueuh nu pinter eueuh nu ahli eueuh nu maher kabeh ogenan estuning diajar betul lalaki diajar sabar dina mimpin rumah tangga awewe oge diajar sabar dina ngahidmah dina nuturkeun nu jadi salaki betul ngan lamun urang hoyong hampang rumah tangga hiji sing ikhlas naon cenah sing ikhlas sepeda diparentah ku Allah pancak Allah gitu ngalangkungan lisan kanjeng nabina man nakaha lillah wa angkaha lillah istahaqqa wilayatallah saha jalma anu nikah kawin karena Allah jeung saha jalma anu nikahkeun ngawinkeun putrana budakna karena Allah maka eta jalma berhak menang pitulung Allah amin komo ieu mah nya acara teh digebutkeun dideudelan ditaukidan kunaon ku aosan ayat suci Al-Qur'an ti beurang nepi ka peuting merelak we maca Qur'an mudah-mudahan sing jadi pitulung keur urang kabehan utamina jadi cahaya dina hate urang kabehan amin sebab ieu hate urang lamun eueuh cahayaan moal daek peuting-peuting tari rizki kudu candekul di dieu betul lamun lain aya cahaya dina hate urang nyaeta urang teh niat ngajalankeun parentah Allah jeung Rasulna hiji silaturahmi betul 2 tolabul ilmi leres naon sebabna cek hate hayang aing ganjaran ngaji hayang aing naon menang rahmat Allah da kitu pan cek Rasulna majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu teu kapati-pati hiji jelema hiji kaum hiji naon teu kapati-pati hiji kaum hiji masyarakat hiji jelema nya karumpul di hiji tempat di rumah Allah di majlis taklim dibacakeun ayat-ayat suci Al-Qur'an tadarus di antara sesamana silih elingan silih PHP-keun silih nasehatan maka Allah moal maparinan perkara kecuali 4 rupa sabaraha 4 hiji Allah nazalat alaihimus sakinah dibikeun ketenangan dina hirupna hoyong tenang hirup hoyong sebab urang rumah tangga teh urang hayang tenang hoyong Allah ngahaja nyieun pasangan hirup urang teh tina jenis urang sorangan laras kitu Allah nyieun pasangan hirup urang teh tina jenis urang sorangan keur naon keur melengkapi keur naon cenah keur melengkapi sebab ieu sagagah-gagahna lalaki angger moal mendak ketenangan lamun eta lalaki can meunang jodoh anu soleh sabalikna meunang jodoh tapi teu soleh balikna boro-boro soleh kalah nusuz ieu mah awewe teh naon cenah
Nusuz, naon nusuz teh? Wangkelang, bangkerak, bolongoh, polongo, celepeung. Nyaho celepeung. Atuh teu dek ngadenge kana omong salaki. Dititah nutup aurat ku salaki kalah nyagegag. Aya nu kitu aya. Bedil. Tuman bedil. Kumaha bedilna? Doakeun kakak, lamun pamajikan kakak teu nurut, pasrahkeun ka pangeran. Ya Allah, tolong kembalikan dia kepadaku. Pak. Tuh abah aing mah tara hayang nanya ka lalaki mah. Heeh, Pak Kiai, teuing lalaki mah teh ngejentul okoh araya tapi bau cak batut begitu. Aneh aing mah teu mana teh ceul lalaki mah responna kitu tah. La yamutu wala yahya. Unggal ditanya teu paeh teu hirup. Disebut jelema teu ngajawab. Disebut patung jangan rokok. Bo, tuh Pak kadenge, awewe mah bekah cina. Bo, oh, ti masa bangsa ning bekah iyo. Itu bekah kumaha awewe mah biwir dua, sungut dua, kabeh duana bekah. Oh, kunaon awewe sungutan dua. Atuh gampang jawabanna nu hiji tukang nyieun dosa nu luhur. Sungut handap tukang meta hampura. Hampura bunya. Nyana mah kitu teu peuting kuring mah kitu. Lamun dibawa dinas aya nyaho ieu pangmustami. Pan ngahaja ieu nu boga acara nu boga naon boga hajat ngundang kula atuh hayang ceria, hayang bahagia. Betul? Heeh. Aya dibawa ngaji serius, dinas ngajina atuh geus hiji api-api hayang kieu teu balik deui. Gitu. Nu kadua api-api budak leweh padahal diciwit ku manehna. Anu katilu api-api aya tamu. Tah mantap karek balik cenah atuh geura balik ka bakal ditu geura. Cenah kitu nya. Tah ieu mah urang hampura bae ieu mah ka dieu kiruhay nya. Linggih mah di Ciamis, di Ciamis sateu acan alun-alun. Pokona mah bapak sanajan can pernah ka ditu moal pahili lantaran cirina pasti aya ciri nu mandiri di dinya mana lampu merah memeh alun-alun tonjong belok ke kede. Oh belok kiri. Tangke tidinya 100 meter aya kantor kejaksaan atanapi Depag Departemen Agama. Tah beh landeuh 100 meter deui aya kantor kelurahan. Maleber. Tah tidinya mangke aya imah warna koneng teh eta nu batur. Heuh panu aing mah 100 meter deui ka ditu. Gitu. Pokona menanyakeun didinya insyaallah terangeun. Tah linggih di Ciamis Maleber. Ari kawit mah ti Serang Banten mantak bisi bahasa aslina keluar hampuranya bisi cek urang dieu teu merenah kirang galib jeung adat kultur budaya urang dieu hampura ka lain rek ngahinakeun komo nyapirakeun teu pisan-pisan sebab di Garut mah KBG unggul jerukna jeruk Garut dombana domba rangdana rangda anjay atuh heuh di dieu mah naon kurang sagala lagi di Garut mah pokona mah Garut geus pokona mah leres nya. Ih. Aing ti Garut pan. Baheula teh viral. Bo. Tah ieu mah kuring mah kadi lain rek mapadenan ilmu da cukup ustad kiai nu urang dieu ge mahi masagi adapun kuring ka dieu ieu mah rek ngahibur nu hajat bae. Naon cenah? Rek ngahibur nu hajat bae lantaran kuring nyaho ieu nu hajat saminggu deui ge rek hajat nepi ka poe ayeuna peuting ayeuna maena balueng kapan ku hajatna ceuk tadi leutik ku leutikna angger jadi omong gede ku gedena angger jadi omong betul mantek ieu hampura kata tangganya nu hajat kagandengannya peuting-peuting kiruhay ngacapruk keneh hampura nu keur sare kaganggu ieu budaknya rek sarakola hampura. Kadieu kuring mah datang ka teh silaturahmi dedel doa nu katiluna rek ngahibur saha nu hajat lantaran maehna teh balueng loba pikiraneun arek teu loba pikiran kumaha pan ieu tenda menang nyewa atuh deuleuh ku aja ti dieu nepi ka ditu itu badagna ieu tenda nyukna nya tah matak ieu mah kuring mah rek ngaleungitkeun ka pusing ka bingung bae mudah-mudahan ieu Kang saha ngaranna teh Kang Dodi mudah-mudahan diluaskeun rizkina barokah rizkina oge tapak tina naon hajat ieu tatanggana kabehan kabeleteran ku barokahna amin hayang langkung barokah hoyo
Yuk orang maca sholawat ya. Nu maca sholawat mudah-mudahan dijembarkeun manahna. Dijembarkeun rizqina. Atuh aya barokah tapak barokah nisab jeung nasib jarah katana suci amin. Ya rabbal alamin. Siap? Yuk urang kasih contohnya nu kieu sholawatna. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi semua. Mudah-mudahan umat sholawat dicaangkeun hatena, dicaangkeun dicaangan rumah tangga. Bu, ibu, lamun urang ngabahas rumah tangga, saha nu teu hayang bagja. Betul.
Ulah komo nu boga pasangan hirup tuh tanya Rangda. Aya Rangda aya? Rangda Jayanti aya? Janda ditinggal mati. Rangda Mahmud Abbas aya? Mamah muda baru anak satu. Rangda KTP aya? Kolot tapi pulen. Rangda Hitachi aya? Hidung tapi cihuy. Ayahnya ayah. Tanya ulah komo lalaki nu boga pamajikan, tanya gerak lalaki nu ngaduda. Ayah. Nya roda ka Ciamis meuli sabun jeung sasagon ngaduda keur usum tiris mendingan nginum baygon. Atuh apa baturnya. Tah kitu Neng Rini aya rumah tangga mah eueuh nu pinter, eueuh nu ahli istuning kabeh oge diajar naon, diajar sabar. Moal apal jelema jalan sabar teh kumaha, moal apal jelema ikhlas teh kumaha. Mantak sabar teh wajib. Naon cenah Bu? Sabar teh wajib, lamun jelema teu sabar dosa. Naon cenah Bu? Nya. Sabar teh wajib, matak rumah tangga ngajalankeun rumah tangga kalayan sabar wajib kan. Salakina sabar, pamajikanna kudu sabar. Ceunah salakina sabar, pamajikan teu sabar. Awet namangan rajet. Salaki loba ngadahar hate. Loba makan ati gitu maksudna. Puyeng. Boga pamajikan teu sabar, salaki balik gawe lain nyapakeun kejo haneut kieu mah. Lain disampakeun teh kejo haneut kalaka kudu ngejo heula salaki teh. Tuh, pan rumah tangga teh hayang tentrem, hayang tenang, aya kitu kitu patut aya. Cekek tuman. Atawa sabalikna, pamajikanna nama sabar kurang kumaha. Daek ge dikawin ku lalaki manehna nya daekeun eta bikang teh ageun. Nuturkeun salakina ninggalkeun ka nyaah indung bapana nu geus puguh meleg-meleg. Eta nu jadi indung bapana teh nyaah kacida dohir batin teu dibeda-beda teu aya pura-pura teu aya naonan teh ageun eueuh kepalsuanana sebab kai ka nyaah indung bapa mah kabeh ge eueuh gantina betul. Murni ka nyaah indung bapa mah. Laras. Anapun salaki meureun ngawin ka awewe pedah nempo gelisna, pedah nempo hartana, pedah nempo turunanana. Tapi indung bapa nyaah ka anak mah eueuh intrikna, eueuh alasanana lian ti naon nyaah teh eta mah pedah titipan ti Allah Subhanahu wa taala. Tapi ieu awewe daekeun nuturkeun urang ka salaku salakina bari jeung maehna teh teu apaleun, maehna teh teu apaleun Mang Dadan. Heueuh jelemana eueuh ieu. Bari jeung ieu pamajikan teh teu apal, ieu teh nuturkeun salaki teh teuing bagja, teuing cilaka. Teuing senang, teuing sangsara, tapi ieu bikang, ieu awewe daekeun maehna nya disamper, daekeun dilamar, daekeun dikawin. Tah ieu nu kudu ditingali ku lalaki tinu jadi awewe. Mana manehna wani ninggalkeun indung bapakna. Nuturkeun urang nu jadi salakina bari jeung can puguh senang jeung henteuna bari jeung can puguh bagja jeung cilakana teuing salamat teuing henteu dunia akhiratna. Tapi ieu bikang ieu awewe ieu pamajikan daekeun nuturkeun urang ka eta nu kudu dijadikeun patokan urang sabar teh. Ceunah aya perbedaan da moal sarua watak jalma mah betul. Nya geh Neng Rini disakolakeun dikuliahkeun pasti ngaran jelema mah al insanu mahalul khata wan nisyan. Ari jelema mah Bu tempatna salah jeung poho ngan ieu dalil ulah dipake dalil keur urang ngahalalkeun pamaksiatan ulah ngan ninggang dina salah ninggang dina poho buru-buru. Oh heueuh jelema mah tempatna salah jeung poho tidinya tak urang kudu gede hampura ka jelema tah kahartos. Nah,
Mantak engke lamun kapendak perbedaannya watak neng rini kadingali watak dadan kadeuleu aslina kumaha heueuh keur bobogohan mah teu kaciri heueuh keur ta'aruf mah teu kaciri watakna kumaha da geuning kitu keur bobogohan mah diajak ngabaso ge kapannya diajak ngabaso samangkok teu beak atuh heuh engke mah geus kawin meuli baso pan disanguan sia teh heueuh naon ceu mun asa kasinggung ceu nya hayang baso disanguan duitna eueuh teu nyekel ih boasa kasurupan saya eta mah henteu keur bobogohan teh ya keur ta'aruf teh ya diajak ka baso ih kuat teu beak kata samangkok au atos aa SF kan cekap cek abah jujun mah cekip cenah kitu cek abah jujun cekap no ai geus boga anak mah yang geus dikawin lain beak deui nu tilas salaki na koti beakeun ku pamajikan heeh tah kitu geus kawin mah bakal kapendak watak aslina kumaha watak pamajikan kumaha watak salaki kumaha maka yu kabehan meh nyaho jalan sabar kumaha jalan ikhlas kumaha urang nyuk-curug jalan katakwaan kumaha maka tugas dadan nu kahiji tong eureun neangan ilmu naon cenah tong eureun neangan sebab lamun rumah tangga teu dicaangan ku ilmu erek bisa leumpang kumaha urang ka bisa urang leumpang dinu poek bisa ngan talag tolong betul aya dinu poek teh apaan loba ti keclok loba cilakana tapi lamun caang mah atuh aya katempo tincakeun nu mana lengkahkeun nu mana betul tadi dia urang pentingna neangan ilmu matak lalaki sajaba ning wajib neangan apakah leuwih wajib neangan ilmu keur nyaangan rumah tangga rek bagja kumaha rumah tangga lamun dipingpin ku salaki anu bodoh punten lain ngahina ieu bahasa keur motivasi keur ngahudangkeun maung molor pan maung kabeh pan ieu nya ai maung teh siloka ceu maung teh siloka pan maung teh disebut raja naon cenah disebut raja mantak lalaki rek gagah kumaha hareupeun pamajikan dauh ilmuan kang ngabejaan aing mah pang teungeunah eta urang disapirakeun ku bikang aslina sok kakang ngeunah tante disapirakeun ku bikang dah kahayang gede nyap kahayang gede tuntutan sagala rupa ka pamajikan ai barang gawe molor nyeri hade eta urang kitu keur mah nya atuh nya ge urang tukang molor ieu mah mot mitohan nanyakeun nih mana si Aa tuh ke latihan paeh beda salaki molor bahaya kata disebut latihan paeh atuh bejakeun kitu aya emak ka dieu nyaho ti kamar geus mah molor bae ngerungsep deulna ge kumaha cek mitohana teh indung kepala lindung iong aki-aki ngalabelut kaduhung aing kaduhung mere salaki kanu burut eta minantu ot ngahuleung di kamar bari nagep tuur ditembal ngan teu pati tarik nembalna salawe mah 25 hangeun kacangna pariuk hawewe zaman hayeuna beungeut herang punduk hawuk aing bo atuh rumah tangga silihina da moal jeben ceu rumah tangga silihina silih dengkek moal jeben moal tenang moal tentrem supaya rumah tangga urang tenang karasana tenang kanu mingpin tenang kanu dipingpin
budak nunuturkeun teh ngarasa tentrem sehingga budak gede di jero imah anu tenang mah insyaallah kadorong kana kasolehanana. Erek cenghar kumaha budak, erek minger kumaha budak, nyaho minger. Cek urang dieu mah ideng. Ideng cek urang dieu mah, cek urang Banten mah minger. Ideng. Lain hideng. Heuh ideng. Ideng teh atuh kumaha sih naon sih? Hah? Heeh, bager gitu mandiri, budak teh mandiri gitu. Heeh. Heeh, mandiri. Mandiri. Budak teh mandiri eta. Arek budak mandiri kumaha, budak teh bager cager kumaha. Lamun digedekeun ku indung anu teu takwa, indung anu teu sabar, bapa anu teu takwa, bapa anu teu sabar, rek sabar kumaha damahna ge hatena poek. Rek nyaangan pamajikan kumaha kakak, rek nyaangan anak kumaha kakak, jak kakak ge sarua poekna. Mantak wajib kalalaki ngaji tong eureun. Neangan apakah? Wajib. Tapi neangan ilmu leuwih wajib sebab hirup teu ngaji sasar, hirup teu ngejo lapar, teu ngaji teu ngejo modar. Betul? Sing tarik ngomong aja sing tarik meh kadeng aku salaki. Sok hirup teu ngaji. Ngono, hirup teu ngaji. Ieu mending ngomong mending satruk. Ha burung ngacak ngono. Sok burung dibelak ku aing ya. Pan euceung ngomong sareng mah teu wani si cabok. Oh, hirup teu ngaji. Hirup teu ngejo. Teu ngaji teu ngejo. Atuh ulah bari molotot ka aing nyebut modarna atuh. Gitu Kak. Leuheung lapar beuteung. Insting bertahan hidup bakal keluar. Eueuh kejo roti, eueuh roti dangdur. Heuh sampe. Nah jika nu aneh ngadai dangdur teh. Pan euceung mah pan sarakah nyebutin nya dauna. Gitu mata kayak jelema mah pantos eta teh jelema pang bau-bauna jelema. Atuh heuh teh ucing bau pada sabau-bauna teh ucing da moal picarikeun kaos teh jelema. So jelema nicak teh ucing setor ucing modal di dieu paling gitu wuku tapi ucing nicak teh jelema setan 10 meter disaseret tapi ngadoa teu eureun-eureun. Sok betul. Sabau-bau nanti koto kakak moal nepi kakak sumpah serapah. Cet ih aing nanaon wae. Kumaha teu loba omong tapi kakak nicak teh jelema goblok modal di dieu. Tadikeun modar. Oh. Leres teu? Nah, jadi hayang sabar hoyong. Hoyong diajar ikhlas. Ulah eureun neangan el mantak lalaki mah kade lamun salaki bodoh ka punten nya kanya. Kak, tuh aing batu hiji batu kabeh. Pak, nya bapak teh sebagai kowam, sebagai pamimpin, rek kumaha bapak mimpin rumah tangga. Sementara bapak teu caang hatena, heuh teu boga ilmu. Lamun salaki bodoh, rek kumaha kakak ngadidik pamajikan. Lamun pamajikan bodoh, rek kumaha ngadidik anak. Lamun anak bodoh, rek kumaha eta anak urang mulang tarima kanu jadi indung bapakna. Bukankah kita semua mengharapkan anak yang mampu memulang tarima? Sok atuh aing bantuan. Bukankah kita mengharapkan agar anak kita berbakti kepada orang? Anak kita tidak akan mampu berbakti kepada orang tua kalau mereka termasuk anak yang bodoh. Supaya orang boga anak bakti ka kolot, bakti ka guruna, bakti ka sama ka agamana, eusian akalna ku ilmu, eusian hatena ku iman, tuyun akhlakna supaya ieu anak boga akhlakul karimah. Tugas eta maka dimimitian heula kusaha ku bapakna ibda binafsi mimitian ku diri matak lamun diri bodoh ulah ngarasa cukup ku kabodohan komo barjeng agul mah ku kabodohan. Betul. Aing mah sing tara ngaji ga aing mah aing mah sing tara ngaji ga aing mah ka jelema mah nanya bae gitu.
ulah sok agul ku kabodohan, ulah sok ngarasa cukup ku kabodohan. Mata keur urang-urang kabehan utamina Kang Dadan Rismana cok caangan hate supaya bisa nyaangan rumah tangga lamun caang rumah tangga insyaallah hadir sakinah, hadir mawaddah, nu katilu rohmah. Butuh sakinah, mawaddah, rohmah. Butuh urang eta kabeh nu tilu disingkat jadi samara. Naon cenah? Atuh heuh urang dia ngasakan engkol teu make samara moal ngeunah. Betul. Make samara meh ngeunah, rumah tangga teu make samara moal ngeunah. Moal hayang ngeunah samara, sakna sakinah. Naon ari sakinah teh? Kabagjaan, ketenangan anu membahagiakan atau kebahagiaan yang menenteramkan jiwa. Tina naon bijilna? Tina katakwaan. Mana cin ieuna bentukna? Salaki nu takwa mimpin rumah tangga dituturkeun ku pamajikan anu takwa. Mimpin eta pamajikan teh ngasuh budak, tuluy budak nu diasuh ku indung nu takwa, manehna teh uyah matara teh es ka luhur pasti kahandap. Netes ka budak-budak ya milu takwa, sapangeussi imah takwa di jerona, matak angin surga bakal ngahiliwir di jero imah. Tapi lamun rumah tangga dijalankeun ku jalma nu teu sabar, ku jalma nu aral, ieu mah ku salah ku manehna. Ih, nu pacul manehna. Ai teu kapendak pacul kalah ambak-ambak ka pamajikan. Da heueuh ai mah gablek pamajikan teh. Teu beunang di PHP-an. Ieu masalah kenangan pacul. Lain dibantuan yang pacul hayu we morek HP. Tungtungna naon cek pamajikan atuh nu macul saha? Nu nandan saha? Ek nu nyalahkeun kami. Gantawang teh pas salaki teh ceker teh naon? Nyabok, aduh ditembal ku pamajikan sieun dicabok deui cenah cekek. Tungtungna eta pamajikan yang heuy di kursi. Mengapa kau siksa diriku? Seakan aku ini musuhmu, sehingga bila engkau marah maka tanganmu ikut bicara. Aku bukan hewan atau benda mati yang dapat kau jadikan sasaran emosi. Kau kejam. Gandeng saya nyanyi cabok dia. Alah teuing. Moal karasa ketenangan rumah tangga. Mantak lamun hayang tenang rumah tangga hiji kudu boga ilmu ka gitu supaya urang teh hampa. Gitu. Borah urang ngejalankeun rumah tangga pan ngolah taneuh kebon teu make ilmu mah moal jajadian. Betul? Atuh nya moal jajadian, tapi lamun make ilmu atuh beda hasilna ge make teknik, make teori, make segala rupa metode nu pas gitu nu proporsionalna rumah tangga oge kitu. Mantak ye keur saha keur Kang Dadan oge neng Rini tong eureun neangan ilmu. Ye kudu syukuran lamun di lembur urang aya pasantren, di lembur urang aya madrasah, di lembur urang aya majelis taklim, itu tempat-tempat keur neangan ketenangan hirup, keur nyaangan hate. Kudu syukuran lamun di lembur urang aya ustad, aya kiai, model tadi mah kori teh nya. Mantep jasa eta. Piraku teteh teh hayang boga anak kawas gitu. Hayang teu? Atuh heueuh bebeureuheun pan teteh kakar ke buka jilid geus rambai cimata. A'udzubillahi minasyaitonir. Sadaqallahul adzim. Atuh heueuh kakar ke muka taun sia maka geus heuai amprekan ieu. Ya urang atuh kudu penasaran manya aing atuh ieu urang keur mah urang teu bisa maca Quran teu pati paham. Atuh anak-anak ku teteh kirim ta ka Kang Ustad nu bieu ngaji pangheulana. Cenah teteh hayang penasaran deui kirim ka Ustad nu kadua pan eta duana ge pan eta sawara. Ya. Oh, teteh boga salah ge kaos kitu ngeunaheun. Nya. Atuh nya. Bu. Ibu. Sok geura ilikan
aya su ustad, aya kiai, aya ajengan, aya madrasah, aya pasantren di lembur. Sok eta teh sarana ti Allah keur nyangan hate urang. Tong dianggurkeun balik teh kudu manfaatkeun. Cirining Allah nyaaheun ka urang dieu teh Allah ngutus ka hiji jalma ka ieu lembur aya jalma nu daek manggul agama, mawa agama nuluykeun syiar agama Allah nyaeta Kanjeng Nabi. Maka yuk ku urang manfaatkeun supaya urang kabehan salamet hiji salamet kabehan. Kartos nya ieu mah ari ustad nu viral dina ti kotok dararatang. Beda penasaran hayang nempo beungeutna cenah kitu. Nih geuning cenah asli nama pendek. Cenah pendek asli nama cenah leutik cenah kitu. Nah cenah dina video mah cenah asa jangkung badak. Ini cenah asli nama leutik cenah. Hei, Cek. Jangan panggil aku anak kecil. Aing leutik-leutik di Cabakar mah gedean. Gagabah. Bo. Hoyong caang. Yo ulah eureun ngajinya. Kukumaha ge ece bunga kumpul ngariung jeung kiruhai. Tetep keukeuh nu kudu didatangan majelisna, dimuliakeun, dihormat diajenan ku urang mah kiai satem, ustad satem, eta nu kudu ku urang dicandak elmuna. Betul. Sabab ai ustad satempat malir ibarat cai sumur. Naon cenah? Ustad satempat malir ibarat cai sumur, tinggal daekna, tinggal hayangna, tinggal jununa sok siukan mumpung aya cayan. Betul? Kos urang baheula mun mandi ka mana? Ka cai, ka wahangan, ka walungan, ka sumurnya. Dicai teh marwa kompan, marwa ember. Naon sababna? Butuh. Ayeuna sok tinggal cetrek, colokeun, ngocor cai, betul. Pan baheula mah urang ka cai, urang nyabelkeun cai, ayeuna mah cai nyabelkeun jelema. Betul? Leres? Tuh. Tapi pan ece hayang cai teh ya nepi ka imah pan kudu mayar listrik. Kudu mayar eta rekening listriknya. Komo di kota mah geuning PDAM. Nah, Bo, di kota mah kudu make PDAM. Di dieu mah teu kudu tinggal ngeduk taneuh nyieun sumur nya. Masang paralon, masang pipa, masang naon, masang sanyo. Celek ngocor. Tapi lamun dibayar rekening listrik. Tuh. Betul? Tamata kade ulah nyapirakeun ka ustad nu aya di lembur, ka ustad kiai nu aya di lembur eta teh cai sumur. Tinggal daekna, tinggal urang kersakna gitu. Ai abi mah da PDAM. Ngocor cai atuh lamun dibayar kening. Gitu. Atuh teu dibayar mah parem. Sarua. Bo. Jadi pada inti nama orang teh rumah tangga hayang regejeg, betul. Atuh rumah tangga teh orang hayang regejeg, hayang bager, hayang beres, roesnya, embung awet embung, iya mah rajeun awet tapi rajet. Rumah tangga jeung manehna geus teu ka itu ngalilana. Ati bujangan jeung perawan Pak RW anu bager. Aya RW na aya. Oh, aya mah nyawer meureun. Nepi ka geus roayana nya atuh kudu kumaha ceuk entin ceu mimin ciyoyo. Aya entin aya. Mimin aya mimin. Aman aja mimin mana? Yoyo aya ce yoyo. Edah. Esih. Yuyun aya si Yuyun. Pasti ngaran Yuyun lintuhnya. Hah? Pasti. Geus kajudi ku aing. Gitu. Bo. Maka yu urang nu kahiji syarat hayang sakinah teh sing boga ilmu sebab Allah parantos maparinan cacaang 14 abad yang lalu nya 14 abad yang lalu Allah maparinan cacaang melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Wallahu a'lam bimuradi. Al-Qur'an teh adalah kitab nu diwahyukeun ka anjeun ku kami Muhammad. Litukhrijan nasa, supaya anjeun bisa ngaluarkeun pirang-pirang manusia minadz zulumati, tina kondisi poek, ilan nur, kana kondisi caang. Supaya anjeun bisa ngaluarkeun, bisa mawa, bisa mindahkeun tingkah tina poek kana caang, tina bodoh kana gampang pinter manu penting nyaho. Sekali deui, gampang pinter manu penting nyaho. Geus boga kanyaho mah piraku urang teu kabita teu haran. Leres kitu. Sabab aya Quran mah kitu, basyiron wa nadhiron. Hiji ayat keur ngabubungah, dua keur nyingsieun. Maka urang nyaho lamun kieu mata kitu, lamun kitu mata kieu, mata hate urang tinggal milih. Urang dibere akal ku Allah, tinggal milih, erek milih jalan nu mana. Jalan syukur ditambahan nikmat ku aing ceuk Allah. Kupur daguan siksa aing banget perihna. Mata urang kabehan teu weleh hirup teh diwowoi ku rahmat Allah, diwowoi ku nikmat ti Allah Subhanahu wa taala. Tinggal daek syukuranana, syukuran ditambah ku Allah. Kupur geura kapendak engke naonana akibatna. Moal apal jalan syukur, moal apal mata kupur lamun urang teu caang hatena. Matak supaya urang caang hate ulah eureun neangan ilmu. Sebab urang kabehan hakikatna mah ieu teh keur nyuksuk jalan neangan jalan ridho Allah, neangan jalan ridho Allah. Ku jalan rumah tangga teh ceuk awewe ngahidmah kanu jadi salakina, eta teh jalan neangan ridho Allah. Berat tapi urang nyaho di dunia mah lain tempat leha-leha, komo leho-leho mah. Dunia mah tempat capek gitu. Mata kurang kabehan ia kerneangan jalan menuju ridho Allah. Betul nya kerneangan jalan ridho Allah. Mata rumah tangga urang kabehan di dieu hayang kabeh oge nepi kana ridho Allah. Pastabikul khairat, yuk pabisa-bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Tuh salaki jeung pamajikanana berlomba-lomba dalam kebaikan. Ulah kayu we silih ungkilkeun, silih salahkeun, silih tuding. Betul. Moal karasa tentremna, moal karasa tenangna. Yuk ayeuna mah pamajik salakina neangan ilmu, geus meunang ilmu urukeun ka pamajikan. Pamajikan lamun diurukan ku salaki, ulah sok ngabelcek komo ngajebewan mah. Ieu mah diurukan ku salaki lain ngadenge kalah malikeun. Yeuy, nu kumaha heulah salakina. Aya bikang kaos kitu aya. Bedil barudak. Iya, aya lain kahiji nurut kasalaki kalah kadua naon ngajebengan. Diomongan ku salaki kalah ka malikeun. Ih, kahade teu. Ulah neuleus salaki kurang ilmu, ulah neuleus salaki kurang taat, bagaimanapun engkau wajib taat kepada suamimu. Betul? Betul? Nya, salaki neangan ilmu, geus meunang ilmu urukeun ka pamajikan, ngan bebeujeuh ece. Ulah sok ngajebewan komo nyapirakeun kana jadi salaki mah. Aya pan Kang pamajikan diomongan ku diomonganan aku salaki lain cager kalaka malikeun kalaka nyapirakeun teu wanieun hareupeun salaki mah ngajebewan. Indit be salakina ka mana? Indit salakina ka luar, boh ka dapur, boh ka kamar. Ih kalah ngajebewan tukangan salaki. Lamun kakak nyaho mah meureun katempo ku kakak bibirna kaos ki jigana teh. Tuh kan awewe mah aing teh keur ngomongkeun maranehna ieu teh. Lain mikir kalah sareuri kan. Emang he cek aing. Cek kronis ieu mah kronis ieu mah.
Dulu apa nu hiji apa batuk. Kaciri kanyahoan ku aing nusok ngajebewan salaki mah tuh. Kaciri tuh. Tiungna metode. Miring make tiungna ge. Dihadekeun kanyahoan ku aing mah. Bo. Bo. Atuh kabeh oge hayang caang hate, betul? Nya, lamun urang estuning hayang caang ulah eureun neangan ilmu sebab Allah maparinan cahaya dinaonkeun digebluskeun ngalangkungan ayat-ayatna 6.660 ayat. Bo, ayat eta bimakna tanda. Tanda naon? Tanda-tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jeung sebagian daripada tanda-tanda keagungan kami cek Allah. Di antara tanda-tanda sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, keagungan Allah adalah Allah midamel nyiptakeun pasangan hirup anjeun tina jenis anjeun sorangan. Teu kabayang eueuh kudu kawin jeung kuda. Rek kumaha eueuh lamun kawinkeun jeung embe? Model di India mah aya budaya naon? Lamun awewe lahirna poe anu atawa bulan anu eta awewe kudu kawinkeun jeung anjing. Nya di India mah kitu. Tuh, untung urang mah di dieu naon nuturkeun agama Kanjeng Nabi sesuai dengan fitrahna, kawin jeung jenis urang sorangan, kawin jeung bangsa urang sorangan. Maka wanita diciptakan ku Allah dina tulang rusuk Nabi Adam. Tuh, betul? Kenapa diciptakan dari tulang rusuk bukan dari tulang punggung? Karena wanita bukan untuk menanggung beban, tapi wanita untuk dilindungi. Untuk anjir tuh korban betul cenah. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Kenapa diciptakan dari tulang rusuk bukan dari tulang punggung? Karena wanita bukan untuk menanggung beban rumah tangga, tapi untuk mengikuti pemimpin rumah, dan wanita untuk dilindungi. Betul. Untuk diayomi, betul. Untuk disayangi, betul. Dan untuk ditindihan. Betul? Dan nasib awewe kitu, isuk nyeusuhan baju. Beurang saeutik nyetrika baju. Sore mau nyaitan baju. Peutik merosotkeun baju. Awewe tah. Gitu. Nyabunya. Nyabunya. Awewe mah gitu. Laras teu, Bu? Nya. Makana hayo. Tapi wanita jangan salah, wanita adalah ras terkuat di muka bumi. Jadi saudara-saudara awewe teh melindungi laki-laki. Mana buktina? Lamun lalaki keluar imah tuluy mata boncorotna neuleuh bemper awewe lain. Nya? Lalaki keluar imah neangan apakah borang di luar nya. Neuleuh bemper wadah gacida. Cek jero pikir, asa beda jeung nu di imah. Nya. Gitu. Padahal nu waruksak manehna. Ka mana teh? Kiih. Tuluy eta lalaki neuleuh pemandangan fata morgana. Neuleuh kuya batu ngadekop can dewok handapun bujang. Boh cek bapak teh aku la ilaha illallah. Manahane cek bapak teh nya. Manahane cek bapak cakial sakituna. Tuluy eta salaki balik ka imah, maka awewe adalah pelindung untuk laki-laki. Ketika eta lalaki maehna menang racun di mana? Di luar imah, balik ka imah dinetralkeun deui ku pamajikan. Matak teh ya kudu nyaho, kudu ngarti. Lamun salaki ngajak sare si ngarti lain sasare-sare. Eta berarti maehna mendak racun di luar. Atuh pan iya beurit lalaki lamun teu diracun atuh hese ku gurubugan bae. Nya. Ulah anggap enteng anggap remeh. Bahaya eta beurit bisi lolodo ka sarang batur. Betul.
matak tentremkeun ku eueuh deui racun beurit mah ku kacang. Ih sia mah teu nyahoan. Gerak beurit auran kacang mah tengah gurumut gerak. Laki-laki siang malam banting tulang, tulang dibanting-bantingkeun. Melahan naon atuh? Kacang. Ih sia mah teu nyahoan. Loba lalaki usaha maju bangkrut gara-gara kacang. Pejabat rungkat jabatanana ku kacang. Pengusaha bisnismen hancur hajur pokoknya mah mojrot semojrot-mojrotna ku kacang. Bahkan Napoleon Bonaparte kurang kumaha gagahna eta binasa ku John Kennedy presiden Amerika pertama hancur eta karir politikna kunaon cing. Matak lalaki jangan anggap remeh kacang. Atuh heueuh. Sebab ieu kacang bisa ngahirupkeun nu paeh bisa maehan nu hirup. Atuh heueuh beda jeung lalaki, lalaki mah baper. Lalaki mah baper. Baperna kumaha? Sok lalaki mah. Ai sare sorangan, ai hudang duaan. Lalaki boga kahayang, tereh nangtung. Tapi lamun geus nangtung, ongkek we atuh tereh sarena. Beda jeung bikang. Bikang mah sakumaha hayangna ge mena modekeun ngajak ti heula. Moal. Paling ge toal-toel kitu cawa ciwit eta jadi eta teh jadi de tak kode eta kode eta. Atuh son tukang son ulah milu seuri pan ieu pan di panggung jeung urang. Aneh. Aya kopina aya. Rokona aya. Atos. Aing mah eueuh. Lain kuna naon ceu aing masuk karunya ka tukang sound system. Ieu acara Mang Dodi moal sukses lamun teu dibantuan ku tukang sound system. Betul. Lain cenah Mang Dodi hajat naon hajat. Hajat gedean. Geunis teu kadenge cenah sound systemna. Jadi ciri aya hajat mah aya naon? Aya sound system. Betul? Aing mah karunya kasih eta. Karunya na kumaha? Ye batur mah tamu can araya panganten can hudang-hudang acan eta mah geus nyengcle di dinya sorangan. Tukang son mah gitu. Batur mah baralik engke baralik batur mah. Saya eta mah ngagulungan kabel sorangan. Makana aing mah karunya ka tukang son. Jeung kunaon aya tukang son, boh acara naon. Kunaon eta kebagian tempat yang kewok sisi panggung. Can pernah teh aing neuleuh tukang sound system dibere kursi kawas kieu can pernah. Encan gitu. Tapi memang ulah sirik. Karena sirik tanda tak mampu. Gitu. Jadi kursi ieu mah kumaha beungeut. Gitu. Namun memang hayang kursi kawas kieu atuh tukeran tugas. Sok mamang nu ngomong, aing nu nyekel eta. Gitu. Ngan wayanan ke alat mamang pejet ku aing. Jamaah ge bubar ku mamang sarua. Betak Gus Ben, terima kasih banyaknya. Yang penting hubungan kita, chemistry kita bagaikan Jin dan Jun, oke? Gitu. Teruskan Pak, teruskan Bu. Jadi ulah nyapirakeun kacang. Haru, aing masieun Pak Ustad ieu ditanya. Di mana cenah penting? Ngaji batur mah. Di mana? Mang Dadan. Di mana mobilnya nyawa dengan baca amis cenah gitu. Tapi cenah ada mati Banten. Naon cenah cek mau balik, ulah nyapirkeun kacang cenah. Gitu. Nya atuh. Hadena ieu jamaah, ieu hadena ieu mah nya jamaah ku Mang Dadan dibere kursi. Lamun teu dibere kursi meureun ibikang kudu ngalepo dina taneuh. Nya lesehan. Itu. Matak eta mah eta ulah diuk dina taneuh mah. Di dieu mah tiis sieun. Hariwang aing mah lamun bikang diuk dina taneuh komo di dieu mah tirisnya. Tiis taneuh ge pasti. Lain kuna naon bisa kaya renyem karasa.
Atuh kunaon renyem horeng eta kacangna jadi toge. Aing. Bu, jadi baik deh geusnya. Heula simpen bab kacang. Ayeuna pindah kana tanda. Ari ayat teh bimakna tanda. Naon cenah Bu? Ayat teh bimakna tanda. Tanda naon? Tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda keagungan. Lamun urang hoyong nepi ka Allahna deuketan tandana. Naon cenah Bu? Mun urang hoyong nepi ka Allahna tuturkeun tandana. Kawas ibu rek ka Jakarta nyaba. Lamun ibu teu nuturkeun tandana kanu mere alamatna. Ye engke nepi ka naon nepi ka terminal naik angkot nomor 5 tak engke eureuna hareupeun Indomar aya gapura di dinya tah engke di dinya mah 100 meter tah eta tandana nepi insyaallah lamun dituturkeun boro-boro reka Allah kuring ge berangkat ti Ciamis maleber ka dieu lamun teu nuturkeun tanda nepi moal nepi ceha moal sote bermolor aing ngan jigana nepi ka dina teh peuting meureun naon sebabna sebab teu nyaho alamat unggal pengkolan kudu nanyakeun unggal perapatan kudu eureun nanyakeun di beh mana imah Mang Dadan kan gitu berhubung Mang Dadan geus mere tandana nyaeta Sherlock teh tinggal nuturkeun kami mah alhamdulillah kapan jam 8 geus di dieu alhamdulillah tuh. Matak urang yang reka Allah pakai tandana. Mana ayat-ayat Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Lamun urang hoyong apal sakinah mawaddah warahmah maka deketan tanda-tandana supaya urang semakin memahami tanda-tanda kebesaran Allah semakin tereh urang bakal naon bakal pendak jeung ridho Allah maka kunci nu kahiji Kang Dadan Neng Rini ulah jauh tina ayat-ayat Allah. Aktsiru min tilawatil Qur'ani fi buyutikum fa innal baital ladzi la yuqra'u fihil Qur'an yakillu khairuhu wa yaktsuru syarruhu wa yadiku ala ahlihi. Perbanyaklah membaca Al-Qur'an Pak, Bu di rumah masing-masing. Baca Al-Qur'an di imah masing-masing. Hirupkeun al-imah teh ku Al-Qur'an. Ameh ka kuping eta nafas Al-Qur'an. Ameh aya angin surga di imah kunaon haneutan hurungkeun kunaon ku Al-Qur'an pada nyentet ge ulah pareum nu penting ruhai naon cenah ulah pareum sanajan kakak jarang maca Quran ulah nepi ka pareum kaburu unggal poe baca kaburu 5 waktu sok 5 waktu baca teu kaburu sapoe sakali teu kaburu 2 poe sakali teu kaburu keneh 3 poe sakali teu kaburu keneh 4 poe sakali teu kaburu keneh saminggu sakali teu kaburu keneh sabulan sakali teu kaburu keneh satahun sakali teu kaburu keneh engke ngadaguan pangeus imah paeh atuh heueuh imah Quran baroga komo Yasin baroga 5 sewang pamere tinu paeh tapi engke eta macana engke ngadaguan nu paeh ulah kitu ce hurufna hirupkeun imah teh kunaon ku Al-Qur'an ameh aya ciri pangeusi imah teh harirup teu cukup jasadna hatena ge kudu hirup naon cenah Bu teu cukup jasadna hatena ge kudu hirup paeh jasad ngan ukur eureun catatan amal tapi paeh hate ongko hirup tapi dosa nambahan jasadna mah hirup tapi hatena paeh moal daekeun amal soleh moal daekeun hirup sabar hirup ikhlas naon sebabna paeh hatena lamun hayang hirup hate
Iqra'ul Qur'an, baca Al-Qur'an. Lamun jelema teu daekeun maca Qur'an, yakillu khairuhu saeutik kahadean imah. Sanajan imahna megah, mentereng, imah tingkat 2, sawah lega, TV Toshiba, mobil Toyota. Pamajikan kos nu daek di 2. Pamajikan masih muda gitu atuh. Pamajikan masih muda, mending ojok udah yang 2. Maka ketenangan, maka lamun ketenangan, ondang ketenangan teh. Kunaon? Wa yatadarasunahu bainahum. Sok tadarus Quran di imah. Maka Allah bakal maparinan ketenangan hirup. Tadarus Quran di imah bu. Hirupkeun imah teh ku Quran. Insyaallah bakal leungit kagorengan. Sebab lamun teu dibaca Al-Qur'an di imah, yakillu khairuhu saeutik kahadean imah. Saking gorengna imah urang, anak teu betaheun cicing di imah. Saking gorengna imah urang ka, eueuh unggal poe teh karungsing wae sehingga rumah tangga jeung pamajikan papadon we jeung papadon. Eueuh katang tereman kating teriman eueuh. Nu kaduana wa yaktsuru syarruhu geus masa eutik kahadean loba kagorenganana. Dibawa usaha teu wejes. Dibawa tani kalah gede daki. Nya Bu. Dipake usaha kalah ka boro-boro naon bati modal ge eueuh. Keur mah heueuh, kakara ge anyar ngawarung saminggu. Geus melek pek warung teh. Peot jeung jelema-jelemana. Lantaran boga tatangga teh piter kodek. Ai teu boga duit nginjem ka warung. Ai boga duit indit ka Alfa. Aya nu kitu. Heeh, teu kitu ge ai teu boga duit ka warung dinya. Giliran boga duit ka warung batur. Aya nu kitu. Bedil. Gitu. Ngasuh anak kagadekeun anak teh lain narurut, lain saloleh. Ih, kalah karungsing, nyungnyang we hayu. Tah ieu lah Pak ciri imah urang teh eueuh ketenangan. Hirupkeun kunaon? Iqra'ul Qur'an, baca Al-Qur'an. Ustaz teu bisa maca lagi diajar. Tah kanu bieu alus sorakna. Gampang kakak cicileuungan kaos nu bieu mah. Atuh heuh gampang kakak model kaos bieu mah kitunya make nada, make irama. Nu penting mah pasohah we bacana, tartil we macana. Lamun teu bisa, rek kumaha atuh salat kakak. Leres teu? Leres teu? Nya, madak hirupkeun imah. Nu terakhir wayadiku ala ahlihi Kang Dadan. Ieu jelema teh ngadeng-ngadeng henteu. Heeh. Buah mohes jelema nama. Atuhnya urang mah di dieu mah sakakak cikikik mah mah dieu tuh keur ngebor. Mata Kang Dadan kade hirupkeun rumah tangga teh kunaon? Ku maca Quran supaya rumah tangga urang teh wayadiku ala ahlihi eueuh rupek dina imah urang, dina rumah tangga urang teu dibere rupek ku Allah. Lamun urang ngarasa rupek dina rumah tangga, koreksi seberapa jauh engkau dengan Al-Quran. Cek Allah jalma anu ngabalir tina eling ka kami bakal dibere kahirupan anu rupa. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Saha jalma anu ngabalir tina eling ka kami nya sehingga manehna borora kitu tah manehna teh ngalaksanakeun pasunatan Rasul secara sampurna, secara kafah. Quran ge diliwat-liwat teu dibaca acan. Maka ulah nyalahkeun Allah lamun rumah tangga urang karasa rupek. Pak, Bu, yuk mantap. Kudu urang ngahirup-hirup rumah tangga ku maca Quran, teu bisa maca Quran diajar. Teangan kawas kolot baheula gini nya sanajan teu lulusan kuliah, sanajan teu sakola luhur, Quran wae mah bisaeun maca. Mantap alhamdulillah kolot baheula mah geuning. Sanajan nya ge maehna teu bogaeun titel tapi geuning jembar hirupna ge. Buktina teu luhur-luhur acan sakola dengan ukur SR
SR paling suhur SD paling suhur SMP tapi ngagedekeun anak jembar kabeh anak kasakolahkeun kabeh kabajuan bahkan anak nagi baroga titel jar di jelema eueuh nu jadi anak ucing. Da ladang naon? Ladang khidmah, ladang eta ngamalkeun tina naon? Tina ngaji matak urang ogenan ulah eureun ngajinya ulah eleh ku jalma baheula ulah eleh ku jalma bareto kama qala Priti Sinta wa Syahruk. Budak kamari mah disusurupan iya nyanyi ieu teh cair ti RW 200. Aya PRW na aya eueuh. Aya PRW na bager henteu. Pak RW bager henteu. Oh eta ieu PRW na meureun nya. Aya Bu RW aya. Bu RW teh boga ceuli meureun. Ameh naon cenah Bu? Meh nyaho. Da ceuk Quran oge teu sarua. Jalma nu nyaho jeung nu teu nyaho teu sami ceuk. Sok model taneuh nu aya cayan jeung nu eueuh cayan sarua teu. Beda. Andai kata Bapak ayeuna hirup di Afrika padang pasir, da moal betah. Naon sebabna? Biasa hirup di loba cayan. Garut subur makmur, hayangeun batur boga taneuh kawas Garut. Sok melak naon di dieu mah jadi ulah kamu melak kacang. Kacang di bae aing, heuh. Bapak kacelako kacang. Mata Anda kunang-kunang, perut Anda perih, tuur Anda leklok, kurangi kacang.
Bu, bu, atunya rumah tangga dipimpin ku lalaki nu boga kanyaho, insya Allah saeutik pahala, saeutik ganjaran. Rumah tangga dijalankan ku jelema bodoh, saeutik rujit. Oh iya Pak RW ya. Allahu Akbar. Pak RW ya. Alhamdulillah. Ya Allah, nuhun pangarsa. Ya Allah. Barakallahu lakum. Nuhun. Tapi ieu mah lain jatah Bu RW lainnya. Hah? Ontan. Nuhun Pak RW. Aing kakaraeun oleh RW kasep kieu mah. Eta yang bikin beliau gagah itu kumisnya. Oh lah macak abah jujur mah pasti peresen dicium kuno kumisan, kumis Pak RW nu baplang sakali nyium ngajengkang. Manahane Bu RW, manahane Bu RW, unggal malam Jumat nirisan. Lantaran Pak RW boga kumis beracun. Nuhun Pak RW. Tapi Pak RW ikhlasnya. Cicing emang cinu mere. Cicing. Please saya nanya kepada Pak RW. Kenapa ibu yang menjawab? Please deh. Saya lagi nanya Pak RW. So ibu menjedok. Understand? Oke. Pak RW. The question is. Ngerti henteu? Ih, siapa tanya hon? Eta bahasa Inggris eta. Pertanyaannya adalah eta. Saya menyelesaikan haram jadah. Zaman kemarin kudu ngerti bahasa Inggris setik-setik. Atuh mah apal dog atuh. Atau isu kayak anjing ngelewat harapan imah. Anjing dog cek mah. Anjing lelempangan lala dog. Anjing diuk nagog. Anjing cicing ngajedog. Salah kita usaha baled. Gitu, Bu. Saya tanya Pak RW dulu ya. Pak RW, ikhlas Pak RW. Pak RW bisa ngomong tak? Pak RW, ikhlas Pak RW. Alhamdulillah. Atuh hari ikhlas mah tambahan deui. Cek RW haram jadah aing hanas ngajawabnya. Tapi sanajan gitu urang doakeun mudah-mudahan Pak RW panjang umur. Lantaran geus nyawer. Gitu. Nu teu nyawer teu tanggung jawab. Gitu. Mangga. Atuh aing ge mun aya mah udud ieu. Enggak. Alhamdulillah di antara dua pilihan. This is air herang and this is susu. Kalau Ustadz minum yang ini berarti Ustadz sedang haus. Alhamdulillah. Kalau Ustadz minum ini berarti Ustadz sedang dusun. Ulah susah susu kak Ustadz mah nenen gitu. Kalau Ustadz minum ini berarti Ustadz sedang nenen. Hayangnya. Teruskan Bu. Nu kasabaraha? Nu kadua. Kang Dadan Neng Rini pepeje. Jelema teh ulah asa boga ilmu, ulah asa boga pangaweruh, ulah asa boga kanyaho, keukeuh. Jelema nu boga ilmu zaman kiwari. Nya, jelema nu boga ilmu zaman kiwari. Kade, ulah asa pinter sorangan, ulah asa gagah sorangan, ulah asa uyah kidul. Lantaran urang boga ilmu saeutik, eta teh ladang kanyaah indung bapak urang. Betul? Nepi ka urang diustadkeun ku batur,
dikiaikeun ku batur, diajengankeun ku batur, dijadikeun tokoh masyarakat ku batur, dibere kepercayaan ku batur, nu jadi pejabat, nu jadi pengusaha, nu jadi jelema dipercaya, kade eta teh lain ilmu urang, lain kagagahan urang, kade eta teh barokah doa kolot urang. Mata jelema sanajan geus boga kanyaho, ulah asa pinter sorangan, sebab kudu inget kana jasa ko rumah tangga lamun hayang bagja ecreg regejeug bager merenah sing inget kana jasa ko kade, sing inget kana jasa kolo deuleu Mang Dadan sa deuleu Mang Dodi tuh ieu nu mana tuh Mang Dodi, nu mana tuh ieu aing keur mah pangantena eueuh deh nya nu hajatna eueuh deh kitu aya ibuna pasihan jalan mangga mangga sarang heo sarang tawon atur nuhun ibu Sohebul Jahat ibu dedeknya alhamdulillah nembe ti ibu dede acan ti Pak Doni nama acan kade yeuh Dadan Rini hidup duaan sing jadi jalma nu pulang tarima nu apal mulang tarima sebab cek Allah anishkurli wali dai wali daya naon wali dai tuh siapa cak aing ge bentak aing ngaji ulah nundutan ulah nyalahkeun nundutan ka cek tadi ge jelema daek ngaji mah dibere katenangan betul ciri jelema menang katenangan cirikeun bisi aya jamaah mustami gigireun akang gigireun ece geus nundutan tong diganggu komo digerwahkeun ciri ning eta geus menang katen udah moal aya jelema rungsing nundutan moal nya cedede nya cedede amang yu nah, tukang sonte molotot wae nu kadua Dadan Rini hidup duaan sing boga keyakinan kangeunahan nikmat nu karasa hirup ayeuna teh lain pamere lain ladang kapinteran anjeun jeung ilmu anjeun tapi ieu teh ladang barokah doa kolot leres teu mantak cek Allah man lam yaskurin nas lam yaskurillah saha jalma anu teu syukuran ka indung bapakna sarua jeung teu syukuran ka kawin bapak rek syukuran ka Allah heulakeun syukuran ka indung bapak mantak teteh ye dangukeun Urang kampung Taraju RT hiji RW 5 Desa Simpang Kecamatan Cikanjang aing kaget amat aing ngalieu ka tukang molotot rek dicarekan jajengan aing bisa dihadang balik engke urang Cikanjang teu lalaki henteu awewe henteu kolot henteu ngorang urang kabehana kahutangan kudu jadi indung bapa ngasuh ngagadekeun anak teu itung-itungan indung bapa saumur hirup ngeterukeun pangabisa jeung pangaboga melaan beteng mehna malapar nu penting anak sebeuh nu penting anak pangabutuh kacumponan jeur teuing kahayang indung bapak mah diengkekeun betul cana pernah aya neuleuh kolot aya kolot anu nembongkeun catatan tilas ngabiayaan anak aya eueuh suganjang ieu tilas dilakukeun maneh aing biasa 3 juta aya eueuh
Anak geus boga titel, anak geus boga jabatan, sugan cokolot gantian tilas nyawakeun maneh. Ayo eueuh. 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 Eueuh esi haram jadah, eueuh. Betul? Matak urang kabehan sejati na kabeh ka hutang ku jadi kolot. Nepi ka kolot marek sare gue harares. Hararese rek kolot rek sare hararese lantaran anak ngear. Ih cek lalaki mah ngaer cenah. Sia mah teh bukannya ho. Atuh anak ceurik lajeun salaki hudang pangheulana kalakah noker kana indung suku. Yo hudang. Betul tak? Heeh, cuk urang mah susuan ku manehna nya. Atuh heeh. Susuan. Atuh disusuan ku bapakna. Atuh moal keluar si bapakna. Atuh nu penting palingnya ardo kakak meureun ngajleng. Bo, karasan teu kanyah indung. Karasa kanyah bapak. Ada fakta yang tidak kita ketahui. Saudara seiman dan senegara. Cicing serius aing ya. Bisa ngajedok teu? Cing heula. Ieu mah mode serius ieu mah. Saudaraku seiman dan senegara. Ada fakta yang tidak kita ketahui. Bahwasannya indung kita setiap malam dia menangis meminta kepada Allah agar masa depan kita baik-baik saja. Betul? Setiap malam ibu kita menengok ke kamar kita. Setelah melihat kita terlelap di tempat aku indung. Anteng budak nuka hiji. Dilongok dari budak nuka dua. Dilongok dari budak nu bungsu. Panasaran maehna teh ngalongok ke kamar mitoha, dilongok teh mitoha alhamdulillah. Sarua ngerek mitoha ge. Na maklum seueun tuan apem. Apem. Lain sih itu mah seru teh delay-nya aneh. Pak, indung urang unggal peuting manehna teh ageun. Geus ka kiih gerang ke didinya. Itu mah tiris di dieu mah. Indung urang Pak menahan keinginannya. Lain teu hayangeun eta indung urang melidas teranyar, lain teu hayangeun eta indung urang kaos batur gitu make sepatu anu aya hakan. Heeh, anu jangkung anu jangkung. Heeh. Lain teu hayangeun eta indung urang. Gitu. Ngan meusing meuli ge jeung ka mana aja pagawean ka sawah. Gitu. Laju bapak urang mungkin engkau tidak tahu. Mungkin bapakmu bukan orang yang pandai mengutarakan kasih sayang lewat kata-kata. Tapi percayalah, bapakmu sampai hilang kegagahannya, ruksak badannya, dan hilang ketampanannya. Lihatlah, jika engkau melihat kaki ayahmu, engkau akan melihat fenomena perpecahan antar suku. Atuh berapa ribu kilometer jarak yang ditempuh oleh bapak kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Deuleu tukang sound system, peuting keneh di lembur batur sarojeng aing. Bukankah itu adalah kasih sayang orang tua kita? Betul. Matak dadan, rini hidup kudu jadi anak anu bakti kanu jadi kolot. Keur neng rini sing bakti kanu jadi salaki. Cek salaki A mun bener. Cek salaki B mun sesuai jeung aturan Allah jeung Rasulna. Andai kata salaki nitah salah, maka jawab dengan akhlak yang baik, nasihati suamimu. Gitu. Taatlah selagi suami benar. Nasihati mun salaki salah. Ngeunah rumah tangga kawas kita. Tapi keur lalaki baktilah kepada orang tuamu. Mun hayang salamet sing bakti kalau jadi indung bapak. Lantaran naon?
tugas lalaki mah sajaba ning nyaeta ngurus keluargana oge nanggung jawab kanu jadi indung jeung dulur-dulurna. Salaki teteh lamun barang bere ka indungna, salaki teteh lamun barang bere ka dulurna teu kudu bebeja ka teteh. Cenah bebeja berarti ngahargaan ka teteh. Teu bebeja da kewajiban salaki teteh. Sebab hak dulur nu kolot mah dulur panggedena seperti hak kolot kanu jadi anak. Mantak salaki teteh barang bere ka indungna, barang bere ka dulurna kawajibanana. Nu penting kawajiban salaki teteh teu poho kanu jadi anak pamaji. Mun kitu anak pamajikan di nomor teu ka nomoran gitu. Mun kitu ari ka dulurna bro-broan, ari ka indungna bro-broan, ari ka anak pamajikan koret. Kakarak dolim nu kitu mah. Lamun salaki koret itu adalah bencana keur pamajikan. Lantaran cek tadi teh pamajikan urang ku bapana mah diwawoy, ku bapana mah diturutkeun, ku bapana mah dibikanyaan, ku naon meunang salaki nu koret merecet. Cap jahe. Bo hayang boga salaki koret. Resep boga salaki koret. Teu sanajan ibu ge koret sarua. Ku goreng-goreng na jelema koret. Maehna ge koret, embung di koretan mah ku batur, betul? Tuh ku goreng-goreng na koret, mantak lalaki mah ulah koret. Hiji sing bageuran kanu jadi pamajikan, kanu jadi anak. Bageur di dieu teh adalah tunaikeun parentah Allahna, tunaikeun parentah Rasulna. Bageur teu koret di dieu teh adalah urang sesuai sareng porsi urang. Jangan engkau menuntut kepada suami di luar kemampuan suamimu. Hiduplah sesuai pendapatan suami, bukan hidup untuk mengikuti gaya hidup. Betul? Ieu mah pangala salaki pugu, pangala salaki teh ngatohkeun panitah batur kuli ka batur, ai kahayang teu ngukur kujur. Tah gitu teh silaka rumah tangga mulai gitu mah. Tapi salaki oge ulah kore. Pak, kita sering mendengar kenapa rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah. Itu karena rumput tetangga mah diurus, Pak. Betul? Karena rumput tetangga mah diurus, dimodalin. Mantak pamajikan kakak ge sarua lamun diurus dimodalan atuh hejo beungeutna sarua. Hoyong diurus ku salaki, hoyong dimodalan ku salaki, tuh dengekeun korban. Hoyong dimodalan, jawab dengan satu kata, cukup menjawab dengan kata dong. Naon aja? Dong, naon aja? Dong, sok sing tarik. Siap. Pak, aya saurang berjeng nyaris tak terdengar. Udah. Pak, ingin istrimu cantik, modalin. Sok meka deng aku celina sok. Ingin istrimu cantik, modalin. Ingin istrimu patuh, cukupin. Ingin istrimu baik, ajarin. Ingin istrimu soleha, contohin. Si Ece bari nutupan irung, dong. Ieu mah ari hayang pamajikan geulis ai salaki koret. Aya nu kitu. Bedil. Bapak kepengen punya istri cantik tapi nggak mau modalin. Lah masa iya istri bapak harus pakai tepung sajiku? Gelis henteu kriuk heueuh. Amun bapak sare yang memajikan itu aing teh sare jeung jelema atau perecikan. Matak salaki, lalaki hei ulah koret. Lamun koret bencana keur awewe. Heuh, kama kola Salman Khan.
yang gerak. Anjay. Aya Teletubbies. Meni kompak keprok. Tinky Winky. Ici. Enak. Iis. Bu. Makanya kalau mau diurus sama suami ulah hare. Bolora ngajapkeun salaki ka pagawe kemana ka panto. Ieu mah salaki balik ketrok. Assalamualaikum. Kumaha cek aja. Buka we Pak teu dikunci da. Aya nu kitu aya. Suganita ka budak. Jang, pamoakeun tuh Bapak sia datang. Ento ieu mah kieu bae. Budak nu bungsu sarua dihandap scroll deui. Johnny yes papa. Eating sugar no papa. Telling lie no papa. Open your mouth ha ha ha. Bosan scroll deui. Cocomelon. Lain letik-letik suarana gedenya. Biasanya nu awak letik mah gitu. Gede daharna. Bo. Sarua lanceuk lagi gitu. Scroll deui. Tung sahur. Bombardilo krokodilo. Ballerina cappuccina. Scroll deui. Bukakeun ceuk. Komo lamun salaki rek digawe. Mah hayu Bapak angkat. Kela Bapak antos sakedap. Encageun gerohaneun, encageun sesuhaneun, encageun sapuaneun. Udag heula saha salaki. Ceuk mudag salaki rek gawe lamun neuleu naon mah karasa bungan aku ece salaki rek indit gawe geus adina panto ku ece sapu piceun. Prank pasti juga film India kaos kieu jiga teh meureunnya. Begitu ece mudag salaki prank. Siak kunaon lawan teuing si musik teh la ilaha illallah. Aing jadi ngambay. Jika candahar samanya. Ulah nyeri kenteng lapar atuh. Aing ditahan-tahan ti tadi. Dan nu hajatna pohoeun meureun. Disangkana urang geus dahar meureun. Heeh, puguang ti tadi teh heeh. Henteu lapar mah ieu ngan aing can medak hejo we ieu mah. Heeh. Aing mah lain kurang naon, aing abi geus puguh tukang puasa ya abi mah. Matak awak aing keeng kieu teh kunaon coba? Ieu teh awak aing keeng kieu teh kurang naon coba? Kurang daging. Kurang dahar kumaha? Aing mah lain masalah teu rempan aing ka kuring mah henteu meusing sapoe dua poe teh dahar ge. Aing mah rempan, ieu tukang kameramen teu kaop can dahar. Lamun saya tambah can dahar sok burem. Ngageblek gambarna gitu mata hampuran nu hajat imah hampurannya gitu. Bo lamun teteh nempo salaki rek gawe udah kos nu tadi teng toreroreroreng doreroreroreng dong deng geus atuh teu kaci mah nya 2 kali udah kumaha cek ece Bapak tong poho jatah lain minta jatah kade kumaha cek ece Bapak reka mana bade angkat mohon jung bapaknya sing hasil sing aya dina pitulung Allah jung Bapak kumaha cek ece sok Bapak angkat ngan ulah poho Pak ulah poho naon sebabna bejaan salaki ye bejaan teu kudu ngingetan dahar kumaha nginum kumaha teu kudu ngingetan ka salaki mah Bapak jig rek usaha mah rek kamana ge ulah poho sol sakali deui ulah poho eta bahasa teh ringan tapi gede manfaatna teteh ngingetan salat kana uji salaki barokah eta pamajikan Kak Pak boga pamajikan nya
Sakitu ning hirup keur susah, sakitu ning hirup keur peurih, hirup keur sarua kurang, tapi eta kasalaki nyebutkeun ka eus teuing hirup urang susah kawas kieu Pak. Ayeuna urang susah atuh mudah-mudahan isukan urang susah keneh. Mudah-mudahan isukan mah urang heueuh susah teh geus leungit kitu. Tapi urang sasusah-susahna urang ka ulah wani-wani ninggalkeun salat sebab rumah tangga lamun eueuh salatan rek bagja kumaha, rek tenang kumaha, pangondang tenang nage ditinggalkeun. Mana salat. Matak nu kahiji sing inget kana jasa kolot, nu kadua sing inget kana sol. Ger maka kolot joledar, salatna ditinggalkeun, bagaimana hidup bahagia? Salat saja tidak, bersyukur saja tidak. Kakolot lain mulang tarima kalaka goreng adat, goreng pagawean, goreng akhlak. Katurug-turug wani ninggalkeun salat. Geus kompleks eta mah masalah. Hirup peurih beuki peurih, hirup berat beuki rujit. Masalah tedaikeun ka pendak hikmahna nu aya kalaka masalah menyelesaikan masalah dengan masalah. Mana ibu minta tolong ka jalma, "Ieu cenah milu jeung kami yuk kurang hiji." Naon? Pokona mah miluh yuk. Datang ka Imah Esi. Dari yuk we. Kami berjanji akan melunasi hutang kepada Bang Emo. Janji emok. Sanajan awak gering kudu datang. Nu kadua lamun anggota teu bisa mayar renceng ku kabehan. Heeh. Wayah nu kitu mah anggota saurang teu mayar gotong ku kabehan pan talangan. Oh, matak loba nu pasea teh kitu. Oh, tah si Etin tah nu sok eta wae mata. Oh, sok nunggak bae aing mah. Weudeuk da bosen aing mah menalangan we si Etin. Ai status nama status nama elit, ai gaya sulit salah. Bo, jadi lemun hayang bagja hiji ingat jasa kolot, nu kadua sing ingat salat. Naon sebabna? Allah dina Al-Qur'an ngadawuhkeun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan kami telah memerintahkan agar engkau jangan beribadah kepada selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Bu, Allah merintahkan ibadah ulah rek kasalian ti Allah. Allah merintahkan orang kudu ibadah ka Allah. Digedengeun ayat eta aya lanjutanana mana Allah merintahkan supaya orang mulang tarima kanu jadi kolot. Ieu nandaskeun yen pentingna peran kolot keur urang teh cek Allah gede kacida mantak teu kaasup soleh jalma lamun teu mulang tarima kanu jadi kolot. So jig merean kabatur engkau dermawan di mata orang lain tapi di mata orang tuamu engkau pelit. Engkau dermawan di mata orang lain tapi di mata saudara-saudaramu engkau orang yang pelit. Percuma barang bere oge. Betul? Atuh percuma di alam kubatur ai kudu lu sorangan di jarauhan. Nalangsa teu? Nalangsa teu? Pan aya jalema kabatur mah bag kadulur aya nu kitu. Heeh, buah eueuh jelema henteu. Bejakeun kanu koret kitu mah. Yeuh ka dieu naon? Bere supaya meh kitu hese boga pangabutuh urang teu hese bere da moal rugi mere ka bapa mere ka emma mere baraya mere tetangga mere baraya mere tetangga mere ka bapa mere ka emma. Ya misalkan dibikeun kabeh payus eta teh tur luyu pisan kacida maneh jeung kabina-bina koret jaga ke kaduhung bisi hanjakal bari tong kapaksa mumpung aya bari tong kapaksa mumpung boga teu kawa COD meuni gaya teu kawa COD meuni gaya ulah loba gaya ulah loba gaya ulah loba gaya ulah berconga cengir atuh. Ih aing mah arek moal. Heuh bantu masakna di ulah loba gaya.
Ulah loba gaya 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 ulah loba gaya gaya gaya. Tuh ulah loba. Ai ka batur bager ai ka dulur. Moal bangkrut urang merean dulur moal. Heueuh si emang emang karasa ku urang Pak. Karasa emang eta mereka dulur teu asa sodako. Henteu. Aneh, kebanggaan teh, komo dulu rajuni tai mah, ditulungan ku ditulungan anak, juntai, gitu. Aya pan jelemah yang ditulungan sorangan bae, ai ka batur tutulung embong, aya, juntai nu kitu ngaranna. Tapi keun wae, naon cenah Bu? Keun wae sebab cek Rasul urang bisa barang bere kanu koret eta teh akhlak panghadena di antara penghuni langit jeung bumi. Bisa barang bere kanu koret Pak, berarti bapak teh boga akhlak pangalusna min ahli dunya wal akhirah. Ala adullukum ala khairi akhlaki ahli dunya wal akhirah. Antasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa ta'fuwa aman dalamaka. Di antara pangalusna akhlak di antara penghuni dunia jeung akhirat nyaeta hiji jelema nu nyambungkeun tali silatur. Tuh. Matak dulur mutuskeun silaturahmi jeung urang sambungkeun deui jeung urang. Ulah sarua gelona. Gitu. Teteh bager hangit naon ieu? Hah? Oleh nu modal. Ieu mah mirip-mirip bau pejus ieu. Sana mejus tuh nya. Bah. Berus juri kieu. Sakapu masuk tengah artinya Bu, kunaon hitut baunya. Pada dasarnya kan angin tidak beraroma kan. Angin tidak berbau, tidak beraroma. Kenapa angin bau kok mau hitut banyak? Itu karena angin dalam perut ketika dia mau keluar angin nabrak tai. Gitu. Makanya hitut bau tai. Dalam angin nabrak bolu jadi bau bolu. Betul? Gitu. Jadi udah hari mendingin we geus. Terus kan hiji nyambungkeun silatur mentak pepejeh teh kan aya geuninnya hiji batu kot stereo gitu aya kapannya gitu hiji pamajikan memutuskeun silaturahmi nu mana nu teu mulang tarima karena pamere salaki, piuruk salaki, kasabaran salaki, kacape salaki. Tuh, aya deui salaki nu teu nu mutuskeun silaturahmi. Mana? Ai ka pamajikannya ai ka mitoha hewa wae aya. Ai ka anakna mau ditumpakan burang peuting. Ai ka mitoha hewa we aya. Mutuskeun silaturahmi eta. Tingki wingki deuleu keur badami. Berpelukan aneh lain ai awewe nya ai keur seuri teu bisa cicingnya ih deuleu cuk urang mah seuri lain keplakan atau gong batur teu salah teu naon dikeplakan we hayu eling marni he bo atawa teu kitu ge minantu lain teu minantu ge mitoha aya mitoha nusok muturkeun silaturahmi nu mana ai ka minantu nusok barang bere mah komo sok merean duit minantu nganjang ka mitoha eta mah minantu nusok manaon nusok barang bere merean duit ka mitoha nanti nya komo bari jeung turun dina mobil tiap cepet itu hei teu bebeja rek ka dieu jeung saha ka dieu mun bebeja heula ka emah rek ka dieu kitu meureun emah teh ngagoreng ranginang heula. Iya, untung we mah geus nyieun gegemblong. Heuh ka dieu mah boga gegemblong. Kebeneran ka dieu.
Minantuna ieu sok merean duit. Eta mah minantu nu sok duit mah teu mere ngan tanagana beak pake ngabantuan. Ngalaan suluh, ngalaan cai maculan di sawah. Deng eta mah minantu nu sok pembantu ku tanaga di sapirakeun. Setor ieu laleur we kieu aya laleur atuh. Rasana teh make minyak kasturi lain kastai. Bo, kade ieu mitoha ge sarua. Mana cedede ieu? Mana cedede? Leungit cedede deuleu. Ih, aing masuk hariwang budak lamun nu hajat teu kadeuleu. Atuh aing balik kumaha engke? Heuh rek saing salaman. Susul banyak ngulak molor gitu. Oh. Aya eta kolotnya. Eta kolot heueuh gitu ku poek-poek teuing hate nepi ka ngabeda-bedakeun minantu. Akhirna hubungan minantu jeung minantu jadi kurang harmonis. Gara-gara naon? Mitoha, teu adil pilih kasih. Anjir korban tah. Ayo, kadang-kadang minantu nusok babantu ku tanaga banyak. Mahena mau isu kene nya rek lebaran teh rek lebaran isu kene geus ngakeul ngahurung geus ngasur-ngasur seuneu nya. Eta mah dulurna jeung eta minantu nu ti kota balik ti kota bari moal parebut oleh-oleh di jero. Eta mah minantu nu ukur babantu ku naon? Babantu ku tanaga di di dapur we gawe teh. Harideung irung. Nya oleh-oleh ge sesa mahena mah. Panyesaan teh geun. Matak napa bu pa ulah sok poek hate nu mana ge anak urang. Kakak pilih kasih ka minantu nu nyireun hate lain minantu anak kakak. Ngajedog lain betul cicing. Ih aing heueuh cicing heula pan keur dibela ku aing ya. Ih aing deuleu kalah keprok deuleu. Ampun dekah. Ieu mah budak asana moal benang di ruqyah ieu kieu mah. Moal cager, iya mah kudu di rukmini nu kieu mah. Aduh, Gusti, mantakna urang mah nyamanya. Ya, ieu kepebejo. Kade, ye. Kade, hei. Lain kawajiban minantu bae eta ngajaran mitoha. Mitoha ge kudu nyaah sarua ka minantu nu mana ge nya ulah di budak bed. Makana bisi aya nu mendakan kawas kitu, urang teh kudu silih hampura. Kudu cenah? Silih hampura. Da mitoha ge sarua jelema. Betul? Ngan ari kolot mah kitu sabodo-bodona kolot teu meunang di debat teu meunang di lengkahan. Lir ibarat Quran lir ibarat boga kolot bodo eta sarua jeung boga Quran buruk. Make deui urang boga kolot bodo katotoloyo hayang didenge sorangan, hayang dianggap sorangan, hayang diturut sorangan pangrungsep eta pak raja jantung. Dikorowot ku urang doraka pan. Teu dikorowot ya tonjokeun. Nya atuh omanya gulat gelut jeung kolotnya pan apa kata dunia engke. Betul? Heeh matak urang boga kolot bodo eta lir ibarat urang nyekel Quran buruk dibaca teu kabaca dilengkahan doraka atuh sarua kolot ge dituturkeun teu katuturkeun dilawan ku urang doraka gitu beujeuh mending bedil gitu. Maksudnya doakeun pasrahkeun ka Allah gitu. Gue macek Bapak, ya Allah ampunilah dosa mertuaku. Gue macek ece. Dulu waktu aku baru menjadi menantunya, baiknya dia, santunnya dia, solehnya dia, maka kembalikanlah ya Allah mitohaku seperti yang dulu. Kembalikan mitohaku seperti yang dulu. Kembalikan dia kepadaku ya Allah. Kalau dia tidak bisa kembali kepadaku, silakan engkau kembali kepadamu. Ya punya, gitu. Matak bisi mendak boga mitoha kos gitu, atau minantu nu gitu, orang masih silih hampura. Kita perlu belajar dari Roma Irama kan. Depan si eta mah amun ngalagu teh penuh dengan nasihat. Si eta mah keur ulin moal gitar, aya jelema di parapatan rek pasea. Saha ngaranna? Kamakola Roma Irama.
warahmatullahi wabarakatuh.